Wilujeng enjing barudak sadayana, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Tah barudak sadayana, dina video pembelajaran kali ieu Miss bade ngadugikeun pangajaran anu kahiji. Nyaeta endahna hirup babarengan. Langsung wae urang kawitannya. Tah, dina pangajaran anu kahiji teh aya materi maca wacana. Naonnya ari maca wacana teh? Maca nyaeta proses anu dilakukeun sarta anu digunakeun kunu maca pikeun nyangkem eusi atawa makna atawa harti anu dikandung ku bahan bacaan. Sedengkeun wacana nyaeta wangunan basa anu disusun tina runtuyan kalimah anu sambung sinambung. Jadi, membaca yaitu proses yang dilakukan serta yang digunakan oleh orang yang membaca untuk menangkap isi atau makna atau arti yang dikandung oleh bahan bacaan. Sedangkan wacana yaitu bangunan bahasa yang disusun dari rangkaian kalimat yang sambung menyambung. Tah ayeuna Miss Intan bade ngadugikeun cara maca wacana. Nomor hiji, ngagunakeun kecap kudu bentes. Menggunakan kata harus jelas. Nomor 2, ngagunakeun intonasi anu wajar. Menggunakan intonasi yang wajar. Nomor 3, ngawasa kana tanda baca titik, koma, tanda pananya jeung tanda seru. Menguasai tanda baca titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Nomor 4, maca kudu bentes dibarengan ku ekspresi. Membaca harus jelas disertai dengan ekspresi. Nomor 5, maca terundag-randeg atau arapap ereupeup dibarengan ku ekspresi anu hade atawa rasa. Membaca tidak terbata-bata, disertai dengan ekspresi yang bagus atau menggunakan rasa. Nomor 6, ngarti kana isi bacaan, mengerti terhadap isi bacaan. Nomor 7, ngawasa atau nyangkem bahan bacaan, menguasai bahan bacaan. Nomor 8, panon kudu bisa neuteut tilu kecap sadetik. Mata harus bisa melihat 3 kata dalam 1 detik. Barudak sadayana, ayeuna Miss Intan gaduh hiji wacana anu judulna teh gotong royong. Ayeuna ku Miss Intan bade dibacakeun keur nyontoan ka aranjeun sadayana. Diregepkeunnya gotong royong. Poe Ahad isuk-isuk, teu jauh ti imahna Mida, warga Cidora geus ngarumpul di sisi jalan. Lolobana lalaki, bapak-bapak jeung pamuda. Aya meureun kana 30 urangna. Sarerea pada nyakel pakakas, pacul, bedog, jeung sapu nyere. Geus hudang acan Bu Mida teh, bapana Mida norojol ti dapur. Ngagojod keneh di kamarna, ke gera urang hudangkeun. Tembal Ibu Teti bari terus indit ka kamarna. Mida hudang. Apan ayeuna teh aya kerja bakti. Tuh batur mah geus karumpul ti tadi, ceuk Ibu Teti. Teu lila kadenge sora nu gegerowan di luar. Horeng Saepul nyamper bari mawa pacul. Saepul tuluy asup ka jero imah. Ih geuning tacan kacai-cai acan, ceuk Saepul. Puguh ge tadi peuting teh kalah lalajo main bal jeung Adeni, ceuk Mida bari nyengir. Leos ka kamar mandi. Heuleut 5 menit, Mida datang deui. "Yuk urang kerja bakti teh," ceuk Mida. "Har, naha moal sasarap heula kitu?" Saepul nanya. "Moal lah, kuat urang mah teu sasarap oge," tembal Mida bari seuri. Leos duanana arindit ka jalan. Kasampak nu sejen mah geus sibuk barang gawe. Aya nu ngababad jukut, meresihan kamalir, jeung nyanger jalan. Kituna teh bari dibarung ku heureuy sempal guyon.
Atuh kaayaan teh mani rame, babaturan midage araya didinya mari lumantuan, kabagean ngakutan runtah barudak mah. Barudak janten upami maca wacana teh kedah kitunya, tah anu nembe teh salah sahiji contoh carana macakeun wacana. Tah ayeuna Miss Intan bade ngadugikeun materi harti kecap. Jadi dina wacana anu tos dibacakeun ku Miss Intan teh meureun seueur kecap anu henteu dipika hartos ku anjeun sadayana. Mungkin dari wacana yang telah Miss Intan bacakan banyak kata yang kalian tidak mengerti. Tah ayeuna nomor hiji, kecap ahad hartina sami sareng poe Minggu. Nomor 2, kecap pakakas hartina sami sareng alat-alat. Nomor 3, kecap ngagojod hartina sami sareng ngagoler bari disimbut. Nomor 4, kecap sasarap hartina sami sareng sarapan. Nomor 5, kecap leos hartina sami sareng indit. Nomor 6, kecap kasampak hartina sami sareng katingali. Nomor 7, kecap ngababad hartina sami sareng istilah keur motong jukut, jukut teh rumput. Nomor 8, kecap kamalir sami sareng hartina teh balong. Nomor 9, kecap nyanger sami sareng hartina teh ngaluhuran jalan ameh henteu becek. Nomor 10, kecap sempal guyon hartina teh sami sareng gogonjakan atawa heureuy. Nomor 11, kecap ngakutan sami sareng hartina teh ngangkatan. Nomor 12, kecap runtah sami sareng hartina teh sampah. Nomor 13, kecap prik-prik gemi sami sareng hartina teh apik kana duit. Nomor 14, kecap halabahap sami sareng hartina teh hayang nginum. Nomor 15, kecap sakur sami sareng hartina teh sakabeh. Barudak sadayana mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Miss Intan dina video pembelajaran dinten ayeuna. Mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipika hartos ku urang sadayana. Hatur nuhun, wilujeng enjing. Dadah.